budak hayang masantren satu keuntungan. Masya Allah, cemerlang masa depan. Sanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren. Malaikat, ya saya. Ya tuh nyaho ke malaikat buku ya imah bakula. Imah kula dek di kamana kan di diringkus. Ya dek di karena rakakeun lah. Iya abah ieu mah. Kunaon maka diringkus bah mak kredit. Ya. Kela cek malaikat aya sih sa kula anakna paling bisa tegerkepan kula mah santri di pasantren ku abah nu maca kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cakang jeung nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahi di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kanjeng Nabi deuk kumaha tah Gusti Allah coba periksa teman-teman budak bener tante mas antren periksa ke malaikat bener aja coba eta dek pertanggung jawabkan kula dek kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta dek kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajian gogo mage dek benta pertanggung jawaban ka Kangjeng Nabi. Wow, begitu datang kanya, mana yang mengabas ya? Iya, nges kasor kaken, masya Allah. Ayo cerita ya. Kafir Mekah, kupar Mekah teh, embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi. Di samping embung lain gak sakadar embung, tetapi nyana teh nantangan, lain sakadar ku ucap, ku tingkah jeung pagawean, dianiaya. Sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun weuy kupar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas nu dianiaya paeh dan lain sebagainya nu seret. Oi, mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu. Nyalametkeun agama kudu kumaha, lain mundur mukminin teh. Malah kumaha carana nyalametkeun agama. Geus yakin anu kuat. Bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah can siap minoritas. Dah Kanjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi. Abu Jahal nyarita sanu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu digikeun deui ayo gerak lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pendek ka karakter ditanya encan naon aduh cenah aing teu ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge kabelah dieuna geus narananya aya anu sinis haju dilawan ya tuh ulah aya nu nyiduhan antapkeun nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung kajen muludan sorangan nu ngadukung nya na mudu sorangan maka sampaikan assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka masyarakat we mah kasih meureun tah mah kumaha aing we mirabis samai assalamualaikum jaya dua cenah sorana sorangan teu wanin kiai teh kos kitu tah
deuleu Kangjeng Nabi baheula perjuanganna Masya Allah nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus Shiratal mustaqim Islam inna dina indallahi Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetep bae lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nanu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae atuh anu hudang jauh mad ngomong teh sok macem-macem segala surga segala neraka padahal nya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga kayakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos gitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos gitu tetap teiman ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nusok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji johar makdon muringkak bulu tuh ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana kapoharaanna ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wijah nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia siang ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana deh sia di dieu bae ngomong panaing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia panaing ditahan ka sia mondok daca kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampeikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payutalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolot los mang maco si ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae
abah kiri emang nitah kakula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren ke salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni aya nu pasantren mah murni kanyahoan kamurdian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditurna deuk SMP kaditurna deuk naon hayang ijazah kaditurna SMA kuliah kaditurna deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng siapa santren heuh naon sanu diarah ijazah kiaina gitu gablegon main bere ijazah di mana tuh Aisyah deuk harapan naon Allah we wali mah budak ieu ya Allah doang harapan dunia Aisyah cengkel lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kunaon mikiran aing lain kitu jaing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siapa aing urusan itu santri mah pinter pan ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal dokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pula pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres baik sakit salah tante saya ngomong ayo keur carita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknullah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nyana eta bagus mun masih kena ingkar oh maknya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaim aku haraja sepan teman kos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu itu bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya
Wah, yang bener sih. Gitu. Aya kene. Nyeula teh semunang tangan berarti inkar kan. Sarwiti, dengarkan baik-baik. Pencerongkan matamu. Waduh, maka pencerongkan segala. Sesungguhnya aku ini benar-benar, maka benar-benar cinta padamu. Di hatiku ada bibirmu. Bu pohar aja sama neta. Eta ngaranna mukhatab munkir. Tuh, ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy inkar, tahap keingkaranna pohar jasa. Woi, taukidna pohar. Moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir. Moal kudu ditaukidan. Tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar, tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi, lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi, mengarahkan penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi. Maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at. Ya Allah ya Rabbi, senyaknya ma kiamat, ma ganjaran, ma siksaan, ma penganiayaan di akhirat, lah yakin bakal datang jasa. Tuh make tauhid pohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji. Ai janji mah berarti kana kesenangan sorga, tapi nu dimaksud di dieu lain janji. Nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman, sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir. Tapi make bahasana pake bahasa wa'du, digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin. Ieu geus pohara jasa rahasia. Ieu Al-Qur'an. Hese Al-Quran mah diterjemahkan sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana. Mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae. Tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit. Modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang, yakin bakal datang, temang-mang deh. Bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy, maneh ku kaula di dakwahan tetep bae inkar. Nah, dengekeun kecilisia cek Kangjeng Nabi. Innama sanyanjana kiamat. Saya dihareupeun bakal datang siksa, saya dihareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin, teu aya anjeun kabeh bakal poto, bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa. Bahasa lagi make taukid, lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran, bahwa kaulah sebagai utusan Allah, awas kiamat sakedeung deui bakal datang, siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat. Selamat anu pot tina siksaan Allah, bakal kena siksaan kabeh, siksaeun sia mah cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi. Masya Allah. Namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah. Ya kaum, hei kaum kaulah, para kafirin lamun geus teu ngadaya jeung teu ngajeding ceuli aranjeun kabeh gas. Ayeuna mah i'malu sok magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan. Eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh. Aya geus teu ngadenge jeung teu ngajadi mah sok sakadaek maneh pagawean teh. Pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh. Ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula, ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah, bari sabar kami mah masing-masing.
kesurangan nasehatan ke anak sekali dibere nasihat tetap baik tenarima 2 kali tenarima 3 kali tenarima ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolo sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia kana ka anak kos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia bisa maja utama gas kuari mah sabolo sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hade aya ancaman berarti ayo geus sakadek sia awas di akhirat awe di tahir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jang naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia geus naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya kan bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura benar sih hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budake kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing teu eureun 2 kali teu eureun sia mah teu jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kayak budaknya lompat weh cenah abah kos itu amat sih lompat budaknya titah terus badak terus eta terusnya bahasana kos gitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neulekeun atuh nya terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah lain teh ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan ieu ngagislek tina aslina majaz bohara Al-Qur'an nyungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana hayu terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetap maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho mantakul wa akibatu dar saha jelma anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar tuh dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mu'minin desa kubur ieu ge akibatud dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan guari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ke weh kumaha eta gua nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kumpulan Yahudi itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan teh eta di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu anu henteu kumpul moal bisa nyana kumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok di babawa ku nyana pale kitu kudu di ditu ge kitu jeung tukang gaple deui wow balak gendep ditarang gula deui waduh bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deui tukang mabok jeung tukang mabok deui ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa nginaheun ke ngahiji sia ka mana
dek ngahi jika ditu jeung kiai emang sesok ngaji oh sok kiai wawon nyaho dipugus ya kiai nyaho aing nyaho henteu pugus ya gaji sabar tahun 3 tahun wawon kiai aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia kiai ngajina jeung tukang uduk ge di ditu na hiji di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai ai jeung kiai na wawon henteu itu ke di akhirat tak atuh makanya manggihan wawon oh jeung tukang sate satu di luar teh sial aman memang siapa sial baru sudah dipuatin ke masjid tetep muat alasan kok itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kabeh mah teu moal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain anu lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae danan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu am itu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh artina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deulekeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati orang timimiti lahir lingkungan keluarga orang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah Muhammadiyah ngabidah-bidah geus badeh mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sebabna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana gitu bae sih hese-hese cek Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dieu Muhammadiyah ondo ieu mah tuh ya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masyaallah ulah sampai ka di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia
padahal diantarkeun teu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede setikna nyaho kebelah ditu nah hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep lah heses ya nu geus santri ku sekarang itu kunaon gitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah ngomong gitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu hi ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren malaikat ya saya ya tuh nyaho ke malaikat buku ya imah abah kula dek ka mana keun di ringkus iya dek dikarenarakakeun lah iya abah ieu emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya cek malaikat ieu sisa kula anakna pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantreun ku abah nu anta kula bisa maca Quran ngahartikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahi di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah cak ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajen gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang ka Kangjeng mana emang abas ya ieu tah ieu geus kasorgakeun masyaallah sambarangan coba nu sakola mah ieu sia abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia anak sia keur mah santren teu henteu sia digawe di mana PNS haju pugu di kieu jeung atut kula sareng ja tanda tangan sarua geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga ijeh jah Haji Udin ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah atuh pan nya loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deket ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab bah Kangjeng Nabi ayo matak deket kiai mah tilok sarala teh lemah ngandalkeun kiai bae masyaallah innahu la yuflihu zalimun sanyana kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun menang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantap urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandelkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang
ini pakai andalan di akhirat soal bisa moal bonteng suri masya Allah bahkan timeme puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa tuh man ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pakai anda ikir carita andalan bae lanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae taya iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzmati kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah sorga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku kangjeng Nabi ulah wa ka sorga heulanan teangan heula murid kayak takas gitu dadang mata kiai mah panderi seberapa ka sorgana panderi muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileulkeun ku Allah urang lamun asa dideuleukeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya ai ira dibuka nungguan kiai cek teh heulanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus kasalaluga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan waktu asup ka surga jalan nundutan blon da budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutup deui kaget breng nyana hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa